jadi panas. Aduh, panas oke. Kopi mangeuna. Alhamdulillah meskipun isuk teu apa beli beas di mana, tapi yang penting mah bisa keneh ngopi ngopi. Panas keneh Pak, aduh. Kayak mangeun ieu teh kudu putih sugan mah teh tiupan lah. Radio tenang istilah berita hari ini. Pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 terbukti telah membawa dampak yang luar biasa pada perekonomian Indonesia. Kenaikan rasio utang diklaim sesuai dengan target di akhir tahun Indonesia berkisar kerkola di Indonesia antara 41% pas dompet kurang sampai kerkola 43%. Agaknya patut diberi catatan. Penggunaan kata target memberikan kesan bahwa angka ini adalah parameter Indonesia yang harus direalisasikan. ngahutang. Ironis jika kemudian pemerintah dianggap Parah ya mah Indonesia ketika ngahutang. tidak mampu mencapai Mah tuh ngahutang. penggunaan jargon aman Mendingan dengan mengacu pada urang tuh. rambu-rambu rasio utang Boga duit 20% oke. menyodorkan Itu penafsiran bahwa ngahutang pengadaan lah. utang masih sah ditempuh Meskipun pemerintah. teu nyaho Oleh karena itu, isukan ada dahar atau jeung tidak naon? adanya pandemi COVID-19 Boga beas. sekalipun Tapi teu ngahutang kenaikan utang untuk dong. defisit anggaran seolah menjadi hal yang mudah. Huhuy. Tapi kayak Pada rasio utang orang sebesar kumaha 60% isukan daharnya. Manau beas eueuh duit teh. pada rasio utang sebesar 60% itu sendiri Tanya hingga ka kini yuk. sejatinya Yuk. masih menjadi perdebatan sejumlah Mana kalangan. yang boga Secara teknis, solusi teh angka jeung tersebut masalah urang berdasarkan yeuh. hasil simulasi IMF berdasarkan nilai median data Solusi tuh? negara yang menghubungkan antara Ayo omongan PDB dengan bohong. artinya solusi masalah percintaan saya tidak tahu. Lain masalah percintaan ieu mah. Ini loh. Masalah orang hayang beunghar. Hayang loba duit. Ame isukan bisa meuli beas. Gitu ta radio. Nah. Anjir, edan radio ieu. Kalanyang serikeun mah mah. Tong yang serikeun atuh. Aya solusina teh. Mengatasi pengen kaya dan banyak uang, Anda harus menemui orang pintar. Nanti Anda bisa berkonsultasi Alah, bosnya. alah. Dia Cerdas pisan ieu. Oke ngopi lah. Cerdas pisan. Lamun urang hayang beunghar, urang kudu datang ka jelema pinter. Nuhun dieu. jangan Isukan panggil aja. saya Dio, panggil saya alias kurang pintar. Radio. Cantik celita trala. Radis teuing. Wah boha. Ieu si radio urina sok yang banji Thailand meureunnya. Aduh. Geus caang geuning alam dunya teh Kayak gini baru bangun, nggak malu sama ayam. Bisa-bisa rezeki kamu dihakan tas sama ayam atuh. Lah. Nah, neta. Jika ucing garong nempuh udah emploan wae ujug nyamar. Emang atuh, ayam mau bisa ada rezeki kurang majun. Nah, nggak bisa. Kan kata pepatah juga gitu. Apaan? Ayam naga iya di bawah sarangku saya. Koko. Yo,
bari nage saya teh sakedeung deui oge har loba duit jadi miliarder. Emangnya kamu mau dapat pembebasan tanah otot atau semalam kamu dapat togel gitu? Hah? Nyalain atuh majun. Orang liar dia mah paling juga ayang doang. Terpercaya mah Ajun mah. Pokoknya mah tinggalikeun jadi miliarder pada waktunya. Tadi heula. Kos, naon maneh? Iya, jelema mah loba basa-basi. Kan katempo aturan teh ke Maraban Hayam malah ditanya deui. Lain gitu masalahna. Nah tuh Maraban Hayam teh mana nu jero kurung hayam di luar. Aneh aing mah. Heueuh nya. Walah, urang aya dina kurung hayam. Asaan, urang mah euy. Dasar jelema lieur sia mah. Talampahan teh juga si kabayan wae atuh. Tah, kabayan teh Kang. Eta pembaturan baheula keur perang lawan Walana. Nah, pengalamannya perang lawan penjajah. Mana segini-gini juga. Saya mah pernah ngelawan penjajah tuh Belanda. Hebat kamu. Emeng-emeng, ayeuna nek ka mana? Ngomong-ngomong sia teh. Yo. Aing mah rek dukun. Hayang beunghar euy. Lagi lu moal jadi jelema beunghar. Lain teh hayang beunghar teh, tapi sieun di penjara 20 tahun. Iya, mana mah lo bating lalajo berita nu keur viral ayeuna nya. Beda deui atuh ieu mah beunghar. Ge moal di penjara 20 tahun. Kan orang mereka jelema pinter atuh, rek dukun. Ieu moal Rek hepetnya. Heeh, rek epet sia jadi bagongna. Makanya saking kasetna juga artis karya disarwakeun jeung Bagong. Sial. Woi, kieu atuh. Dasar jelema edan. Yok, yang beunghar, tapi mau di penjara 20 tahun. Ayo. Viral. Iya gitu tuh. Juga nih teh. Lumayan, gitu tuh di hanapeun ya di kaki gunung Tampomas teh. Naon eta? Samping itu. Jika naon samping. Mana make lompat? Kan dia jangan lompat heula. Iya. Aduh. Ya, balik deui kali itu udah jalan oge ka ditu. Gua edan. Ya. Mana sih kalau lompatan ini ke samping siun semua. Tuh di ditu tuh cek beja dina radio mah. Dina radio. Heuh atuh dina radio. Geus cenah naon deui? Aneh. Ayo. Nah, gitu.
Nah, atunya gitu. Nah, geningan kieu. Aduh. Aing mah gagal beunghar ieu mah. Aduh, gagal lek operasi plastik kaos artis Korea teh euy. Mau orang balik wae? Balik wae. Aing mah euy. Atuh jadi beunghar teh hese ya. Aja mah digawe di PHK, kamari dagang cilok acakan. Diusir sapo pepe. Ih, dukun ge. Sini sapo pepe, ih PPKM. Yuk. Aneh.